Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat sinareng salam ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat lahir sareng batin. Patepatan oge arurang ayeuna nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Aya panyakit anu ngaranna COVID-19. Tiasa nular ka sasaha, teu mandang umur, teu mandang saha. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup salidinten anu leuwih sehat. Panangan kedah diusahakeun bersih, lamun kaluar ti lorompok ngangge masker, ngan sanes kabersihan diri oge anu kedah diperhatikeun, kabersihan hate sareng pikiran oge tong hilap kedah diperhatoskeun. Dina salah sahiji hadis diterangkeun inna dofatu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sabagean tina iman. Dina hadis eta urang tos tangtu ngartos maksud sareng tujuanana. Kabersihan hate sareng pikiran kadang sok diabaikeun atau kadang kapikirkeun ku arurang sadaya. Hate bakal kotor lamun diantep, pikiran oge sarua bakal kotor lamun diantep. Kumaha lamun hate jeung pikiran lamun tos kotor kitu, hate sok ngarasa iri, dengki, sirik ka batur. Salah sahiji contona teresep ningali batur bungah. Eta contoh sederhana, tapi eta geus jadi indikasi bahwa hate geus kotor. Kumaha tah contoh pikiran anu geus kotor? Pesimis anu berlebih, nang teuing mikir anu gore. Pikiran jeung hate lamun geus kotor bisa bahaya, bisa nyesatkeun eta jalema teh, bisa nyieun jalma jauh ti Gusti Allah. Kumargi kitu urang salaku umat muslim anu beriman kedah merhatikeun kabersihan lahir sareng batin. Bersihan hate sareng pikiran teh tiasa ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala, wudu, salat. Kumargi ayeuna nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala, tangtu urang sadaya kedah sabar sareng kedah usaha ngajaga kabersihan lahir sareng batin. Tapi emut yeuh nya muslim anu beriman tos tangtu ngajaga kabersihan. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola sehat kanggo kasayan urang sadayana. Mugia arurang dijauhkeun tina sagala hal panyakit anu teu dipikahoyong sareng aya dina naungan rahmat Allah. Sakitu wae nu tiasa ku abdi didugikeun. Hapunten bilih aya ucapan anu teu mareunah kanu manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.